kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Perkara-perkara anu kanikmatanana kembali kana jasmani seperti anu rupana makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, kendaraan dan tempat tinggal, perempuan dan kekayaan, jeung sajen-sajena anu ngeunah-ngeunah, anu mewah-mewah, anu indah-indah, lamun niatna karena Allah diperoleh dengan mengikuti aturan hukum Allah, digunakan untuk pengabdian kepada Allah, maka yang demikian itu tidak termasuk ke dalam hawa nafsu, tapi termasuk ke dalam ajimah. Ari ajimah lamun secara bahasa hartina tekad anu kuat. Jadi lamun ente bertekad untuk mendapatkan yang terbaik dari aliyah dunia anu kembali kana jasmani, dilakukan dengan cara yang baik untuk perbaikan dan kebaikan diri dan umat Islam, maka itu menjadi hal yang baik. Dan perjuangan ente untuk yang seperti itu namanya bukan hawa nafsu, tapi ajimah. Nyakitu deui jeung perkara-perkara anu kembali kana maknawi, seperti kedudukan dan kepangkatan, keluhuran dan kemuliaan, keistimewaan dan kehormatan, kejayaan dan kekeramatan, lamun niatna karena Allah, diperoleh dengan mengikuti aturan hukum Allah, digunakan untuk pengabdian kepada Allah, maka eta teu kaasup kana hawa qalbu, tapi kaasup kana himah. Ari himah lamun secara bahasa artinya semangat anu kuat untuk mencapai cita-cita yang luhur. Jadi ente tong salah paham dina perkara anu kembali kana jasmani jeung dina perkara anu kembali kana maknawi. Aya dua sisi anu berbeda, aya sisi negatif, aya sisi positif. Sisi negatif dina perkara anu kembali kana jasmani eta disebut hawa nafsu. Sisi positif dina perkara anu kembali kana jasmani eta disebut ajimah. Sedangkan dina perkara-perkara anu kembali kana maknawi, sisi negatifna disebut hawa qalbu, sisi positifna disebut himah. Itu paham? Jadi ente tong anti kana harta, kana banda, kana jabatan dengan dalih hawa nafsu jeung hawa qalbu. Sabab ari harta jeung jabatan bisa kaasup kana ajimah jeung bisa kaasup kana himah anu teu dilarang ku aturan hukum Allah. Dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-A'raf, qul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Bejaking ku anjeun Muhammad, nasaha anu ngaharamkeun perhiasan ti Gusti Allah jeung rezeki anu aralus anu geus disadiakeun keur hamba-hambana.
artina Gusti Allah tengah haramkeun kana papaes dunya, tengah haramkeun kana rezeki anu aralus, anu kanikmatanana kembali kana jasmani, jeung kanikmatanana kembali kana maknawi. Kusabab gitu ente boleh mendapatkan dan menikmati naon aya di dunya, saperti anu mewah-mewah, anu indah-indah, anu ngeunah-ngeunah, dengan catatan nyaeta anu dihalalkeun ku hukum-hukumna Gusti Allah. Anu teu meunang mah nyaeta anu diharamkeun ku hukum Allah. Jadi erek naon wae rupana, kamewahan, erek naon wae rupana, kaendahan, selama tidak diharamkan oleh hukum Allah, maka boleh untuk dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Itu ari ajimah jeung hikmah, contohna saperti Kanjeng Nabi Ayub alaihi salam. Ari Nabi Ayub alaihi salam teh pangkatna nabi, statusna nyaeta jalma pangbeungharna di antara kaumna. Hiji mangsa Gusti Allah Subhanahu wa taala ngadatangkeun ka Kanjeng Nabi Ayub, nyata ngadatangkeun simut anu dijadikeun tina emas anu pohara jumlahna. Ningali kayaan anu saperti kitu, mangka Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam kacida bungahna, tuluy ku anjeunna eta simut-simut anu tina emas teh ditewakan tuluy dikumpulkeun. Ningali kalakuan Kanjeng Nabi Ayub anu saperti kitu, lajeng Gusti Allah Subhanahu wa taala ngawahyukeun ka Kanjeng Nabi Ayub, ya Ayub, pan anjeun teh geus beunghar, kunaon masih keneh ngumpul-ngumpulkeun simut emas? Dawuhan Kanjeng Nabi Ayub alaihi salam, Gusti, abdi teh sanes keur ngumpulkeun emas, tapi abdi teh keur ngumpulkeun rahmat Gusti. Ta eta bedana jalma nu boga ajimah tur himah jeung anu henteu. Di antarana nyaeta bedana teh dina cara pandangna terhadap materi. Eta kekayaan, eta emas anu rupana materi tidak dipandang sebagai materi, tapi dipandang sebagai rahmat Allah. Karena dipandang sebagai rahmat Allah, maka Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam ngumpulkeun eta materi anu rupana emas, lain ku sabab sarakah jang, tapi ku sabab takdim ka Gusti Allah, tapi ku sabab bungah kana rahmatna Gusti Allah. Gitu. Sedangkan ari hawa nafsu jeung hawa qalbu mah contona saperti Qarun. Ari Qarun eta pangkatna menteri, statusna pangbeungharna. Qarun mah eta kabeungharan nu aya dina dirina teh teu dipandang sebagai rahmat Allah, tapi dipandang sebagai berkat tina kapinteran dirina. Ta eta bedana antara jalma anu diancikan ku ajimah tur himah jeung jalma anu diancikan ku hawa nafsu tur hawa qalbu, lamun ditinjau tina segi sudut pandangna terhadap kekayaan anu rupana materi. Tur ayeuna seandaina datang kepada ente nikmat-nikmat Gusti Allah, karunia-karunia Gusti Allah anu datangna secara berturut-turut atawa secara bertubi-tubi, mangka ente ulah ngarasa bingung, ulah bingung kudu kumaha mulang tarimana ka Gusti Allah.
atawa bingung sabab ente ngarasa tersanggup nyukurkeunana ka Gusti Allah. Sebab lamun ente bingung ku alatan ngarasa tersanggup nyukurkeun nikmat-nikmat karunia Allah anu berlimpah ruah anu datangna berturut-turut, mangka eta kabingung ente anu saperti kitu teh eta kaasup kana perkara anu nurunkeun nilai kamanusiaan ente di hadapan Gusti Allah. Jadi jangan karena merasa tidak mampu bersyukur lalu ente meninggalkan upaya untuk bersyukur. Syukur itu adalah perintah Gusti Allah. Ari Gusti Allah moal merintahkeun ka manusia ku perkara anu di luar kemampuanana, matak diparentahkeun ka manusia oge berarti dina diri manusia teh aya kemampuan untuk bersyukur. Sabab moal ditita bersyukur lamun dina diri manusia eueuh kemampuan untuk bersyukur. Daku sabab kitu mangka syukurkeun eta nikmat anu kacida lobana teh menurut kemampuanana masing-masing. Ari nu disebut nikmat sebagian diantarana nyaeta ladzatun min halal, nyaeta kelezatan anu halal. Contohna lezatna panon memandang nu endah-endah, lezatna ceuli mendengar anu merdu-merdu, lezatna irung mencium anu harum-harum, lezatna lidah memakan dan meminum yang enak-enak, lezatna awak tinggal di tempat yang nyaman, tidur di kasur yang empuk jeung saterusna. Taeta nikmat anu wujudna dohir. Salian ti nikmat anu wujudna dohir aya oge nikmat anu wujudna batin. Contohna seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat, nikmat ilmu, nikmat makrifat, nikmat musyahadah, nikmat husnu, nikmat hudur jeung saterusna. Nalika ente sadar yen saestuna diri ente diliputi ku nikmat-nikmat Gusti Allah, nalika ente sadar yen ente tenggelam dalam nikmat-nikmat Gusti Allah, fa inna i'tirafa biha wa ma'rifataha wa iqrara biha annaha minallah ila wasitah wa syukruha wa qaulahu alhamdulillahi rabbil alamin kaping disukri lisan wa sarfaha bil ibadah wa syukruha. Mangka mengakui jeung mengenali yen eta sadaya nikmat nu dohir jeung nu batin anu meliputi diri ente sadayana di Gusti Allah, mangka eta pangakuan jeung eta pengenalan geus mangrupakeun bagian tina syukur. Tuluy ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin eta geus cukup sebagai syukur lisan. Tuluy ngagunakeun eta sadayana nikmat kana ibadah bakti ka Gusti Allah, mangka eta geus jadi wujud tina syukur nikmat. Jadi syukur itu mudah. Jangan memandang sebagai sesuatu yang sulit, sebagai sesuatu anu mustahil dilakonan ku urang salaku manusia. Jangan menganggap mustahil urang bisa bersyukur ka Gusti Allah. Jangan menganggap syukur itu sebagai sesuatu yang sangat berat. Jangan menganggap syukur itu sebagai sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Cukup seperti tadi, syukur hate nyata ente mengakui dan memandang bahwa semua itu adalah rahmat karunia ti Gusti Allah. Syukurna lisan nyata ente ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Syukurna badan nyata ente make kana eta sadaya nikmat pikeun ibadah bakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Faida jama'a sukra qalbi wa sukra lisan wa sukra a'dha faqad sara abdan syakiran lillahi ta'ala. Mangka nalika anjeun bisa ngumpulkeun eta anu tilu perkara dina diri anjeun, nyatana syukur hate, syukur lisan jeung syukur anggota badan, maka anjeun disebut abdun syakir, nyaeta hamba anu bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhan Kangjeng Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam dina munajatna ka Gusti Allah, ya Rabbi kaifa askuru wa anna la astati'u an askurok ila bi ni'matin min ni'amik wa ni'matuka tujibu alayya sukra wa syukru ni'matu yujibu sukra. Mun Gusti pangeran abdi badai kumaha jisim abdi nyukurkeun Gusti, sedengkeun diri abdi teu bisa syukur ka Gusti angin kalawan nikmat tina nikmat kagungan Gusti. Jeung ari nikmat Gusti eta wajib disyukuri ku abdi, jeung ari syukur eta geus mangrupakeun nikmat anu wajib disyukuri deui ku abdi. Eta munajat Kangjeng Nabi Daud alaihissalam nalika keur bingung, diantarana nyaeta bingung mikiran kudu kumaha bersyukur ka Gusti Allah. Da ente oge lamun pamikiranana geus jero geus nepi ka dinya kana hakikat-hakikat, pasti ujung-ujungna masalah jeung Kangjeng Nabi Daud ente ge bakal bingung. Contohna misalnya ente menang duit, ta duit teh nikmat ti Gusti Allah, ari nikmat ti Gusti Allah teh pan wajib disyukuri, ta moal bisa ente bersyukur ka Allah atas eta nikmat Allah kecuali dengan nikmat Allah. Tuluy eta syukur ente ka Allah atas nikmat Allah dengan nikmat Allah, eta teh geus mangrupakeun nikmat Allah anu wajib disyukuri deui. Ngerti teu? Kan membingungkan, lamun dicuk-cruk nepi ka dinya. Ente menang duit tuh ente ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin, ta eta ngaranna bersyukur, tapi masalahna bisa ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin ta eta oge geus mangrupakeun nikmat ti Gusti Allah anu wajib disyukuri. Jadi kahiji ente bersyukur karena menang duit, kedua ente bersyukur karena bisa ngucapkeun alhamdulillah. Tanya tak bisa mengucapkan alhamdulillah tenggeus marupakeun nikmat anu kudu disyukuri deui. Jadi lamun dituluykeun moal aya anggeusna. Talamun kanyaho jeung kasadaran ente geus nepi ka dinya saperti Kangjeng Nabi Daud alaihi salam, teu kudu ngarasa bingung. Sabab cek dawuhanana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam, ya Daud idza aradta annani kullaha minni faqad syakartani wa qad raditu minka bidzalik. Wahai Daud, lamun anjeun geus mengenal, lamun anjeun geus nyaho jeung geus sadar yen saestuna eta sadaya nikmat teh ti kaula, mangka anjeun geus kaasup kana jalma anu mensyukuri kaula, jeung kaula ridho kana pamadegan anjeun anu saperti kitu. Jadi asal ente geus mengenali, geus mengetahui, ente geus eling jeung sadar, jeung geus mengakui yen sadayana nikmat eta ti Gusti Allah, lain ti ilmu, lain ti amal, lain ti makhluk. Jeung ente geus mengenali jeung mengakui yang sadaya nikmat eta tetap kagungan Allah, lain milik ente, lain milik makhluk. Artina
eta nikmat bahan rupana dohir bahan rupana batin tadi aku sebagai milik ente tuluy lisan ente muji syukur ka Gusti Allah tuluy eta nikmat dipake ngabdi ka Gusti Allah. Palamun ente geus saperti kitu mangka etalah anu dimaksud syukur, etalah anu disebut bersyukur. Jadi ente kudu yakin yang Gusti Allah teh ridho ka diri ente atas kenyataan ente anu saperti kitu. Sanggeusna kitu tuluy ente kudu sadar yang bisana ente saperti kitu teh eta teh lain menang ente tapi menang Gusti Allah. Artina lamun geus nepi ka kitu ente ulah aya pangrasa dina hate ente yen eta perbuatan syukur teh menang ente. Jadi ingat-ingat ku ente hakikat mah tetep bae kahiji sadaya nikmat nu aya di ente eta sadayana tetep milik Gusti Allah. Artinya jangan merasa memiliki atas apa yang ada pada diri ente. Jangan merasa memiliki atas apa yang bukan milik ente. Eta nu aya di ente hakikat nama sadayana milik Gusti Allah. Kaduana yang sadaya perbuatan syukur ente ka Gusti Allah teh eta sadayana meunang ngajadikeun Gusti Allah. Hartina ente kudu bisa ngalengitkeun diri ente sorangan tina pandangan hate ente sehingga hate ente tidak memandang kana diri tapi memandang ka Gusti Allah. Eta sabagian tina perkara-perkara anu kaasup kana rukun syukur.